kadar ieu cek Kangjeng Nabi, hei kafir-kafir kadar ieu. Seakan-akan nanya kapan eta kafir teh mah deuk naraon ieu kami kadinya teh dipanggil. Oh, nu mantak dipanggil teh atslu ma harrama rabbukum alaikum. Kaulah bakal nyebutan macakeun hukum-hukum anu diharamkeun ku pangeran aranjeun kabeh. Maneh teh ngomong nang di pangeran. Yo, aya hukum keputusan ti pangeran. Ieu nu bakal dicaritakeun ieu. Dengekeun. Aya sabaraha Ahmad? Aya 9 bakalna. 5 jelas. Nu 4 samar. 5 jelas, 4 samar. Dijieun di 2 ayat. Cik coba kumaha man? Cek Abu Jahal, kami hayang ngadengekeun instruksi ti pangeran. Ya, dengekeun nya. Mana? Nomor kahiji alla tusyriku bihi syai'a. Allah ngainstruksikeun ka aranjeun kabeh dengekeun ku ciling maraneh kabeh nu 5 perkara nu jelas teh. Nomor kahiji ulah sok ngamusikeun ka Gusti Allah saeutik ge ulah aya syirik. Oh, sugan teh naon mah sia menyinggung aing teman-teman. Ulah aya ngamusyrik-musyrik. Kok bisa kos kitu sih man kunaon eta cek pangeran? Kieu cek pangeran deuk pangeran mah ka Allah bae, ulah sok make Uza, Manat, Lata. Kan ka pangeran mah teu kadeuleu cek cenah. Gaib pangeran mah. Kami ge percaya aya pangeran teh. Ngan atukan urang kulantaran gaib hese geus bae make nu aya heula nu kadeuleu. Ieu teh pangeran tuturunan kapan? Ti karuhun urang kadeuleu atuh tinggal disuguh bae. Justru etalah instruksi ti Gusti Allah nomor kahiji alla tusyriku bihi syai'a, ulah musyrik. Nomor kedua wa bil walidaini ihsana, ai ahsinu bil walidaini ihsana. Nikmat nu panggedena iman ka Gusti Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matak dijieun nomor hiji alla tusyriku bihi syai'a. Nomor kedua kanikmatan teh ayana urang diayakeunna urang hakikatna ku Gusti Allah, tetapi melalui hikmah sabab meunang indung bapa urang. Bayangkeun ku otak urang coba cek Kangjeng Nabi. Urang ti eueuh aya menang hikmah bapak urang totoker tengah peuting nandean indung paparahuannya beres di kelebu. Sorry sia nu mana nu ti kelebu. Tah beres ngandung. Kapan eta mah mawa maneh 8 bulan galibna, bayangkeun ku eta. Naek kana puyeng, naek kana ceuli tarorek, naek kana irung, naek kana bibir teu ngeunah dahar, teu ngeunah nginum. Nu mantak nyana raba-raba mana nu ngeunah cak nyana, neuleuh buah ngora cak nyana pasti ngeunah. Neuleuh cau ngora pasti cak nyana ngeunah. Neuleuh jambu ngora pasti ceknya nangeunah, neuleuh tai ngora pasti ngeunah. Masa nu ngora-ngora lah. Eta kan diicip-icip. Kunaon eta? Aya manehan kan di jero. Terus 3 bulan 4 bulan rada deres mulai rada ngeunah deui dahar. Deuk ka mamada ge make diperhitungkeun moalah lantaran ieu keur hamil, ieu keur ngandung. Pan eta di jero beuteung keneh geus deudeuh indung. Di kondangan dia itu ulah lah cak bapana. Emang kunaon gitu ulah ibadah deket ya ulah deket ge. Emang kunaon gitu besi kumaha meureun di jero anak lain. Emang kumaha teu bagus kadeuleuna. Kunaon gitu lantaran di dewe dihareup sakumaha jelema anu melendam dile di tukang geus bagusna. Nu jelas pan lain kitu. Nu jelas pan lain kitu deudeuh ka anak.
besi kaganggu dek nginum ieu ulah lantaran besi mabok di jero, dek ngadahar ieu ulah besi mabok di jero, dek sare dek naon ge masih diperhitungkeun di jero beuteung kene geus diperhitungkeun ku indungna. Masya Allah, mulai ku hari ke 9 bulan geus siap-siap dek ngalahirkeun antara dua pae hirup jihad jana. Ya Allah ya Rabbi, embung disesar lantaran aya lawang nu khusus nu mantak embung disesar lainna naon mahal 12 juta, sedangkan ieu kan kemampuanna ngan saukur 1 juta 2 juta dipaksa ku dokter kudu disesar bae. Zolim dokter nu mesti ulah disesar mah haram disesar sebab nyesar mah ngarusak. Alamun geus mesti terakhir kakara tuh masalah lawangna teu bisa teu mampu ngaluarkeun lantaran ieu adalah melebihi kapasitas. Sebab waktu asup nama leutik kuloun keluar jadi gede. Nah iya lah, melebihi kapasitas. Tapi kakawasan Allah ya keluar bae. Keluar bae. Nu asup mimiti leutik, keluar gede. Masalah. Masalah teh kok jadi pikiran ulah. Urusan kakawasan Allah tambah. Kuarinya ngabeten ngaheujeun borosot alhamdulillah anak aya langsung kunyana dipandian kumaha dukun dan semadi susuan teu meunang aya nyamuk teu meunang aya naon digebegan kunyana kaganggu sare indung teh pikir ku otak coba aduh langsung nyusu menang sababaraha peuting mah 2 nu nyusuna. Seuris ya mah heran aing mah nu hiji orok nu kumisan teh mah Pak eta masyaallah nu pamalingan si euneun teh ya cek pamalingan budak eta mah nu nyusu kumisan orok na bae kumisan komo bapana budak. Bayangkeun indung Masya Allah terus beki gede beki dedeh beki nyaah beki gede kuari terus bae diisangan dipandian. Waduh eta indung ya Allah ya Rabb, bapakna neangan ka pabrik neangan ka pasar jang meuli susu jang meuli ambet jang meuli naon indungna ngurusan di imah. Bayangkeun indung bapak emang kumaha gitu ya Allah ya Rabbi. Nah kuari geus mulai leng-oleng kokorondangan dan lain sebagainya tetep deh mana sing hade budak besi kahau sing hade eta kan ku dedeh-dedehna ka anak sing hade konsian emang kunaon ditu di tukang empang pan kayak ngajebur ka empang deui kajenting bapana ka empang asa ulah budak tolol teh indungna deui ngomong emang kunaon gitu mongan. Nah pasti aya nanaon ye pasti aya nanaon ye sekali dia coba ngomong dah budak mah ulah ka empang ai bapana kajeun kana kejebur. Nah emang kunaon gitu tilok balik. Berarti nyandung ya bebeja keur nyandung di mana aya lalaki bebeja nyandung atuh meureun mun bebeja teu diizinan sih di mana aya ginian ngomongna atuh lah kos ditu nu tenang atuh mun sih ngomong sok kitu bang tenang lo budak hese ngomong jeung nyandung mah teu kaharti kitu ku urang beneran aduh lamun hayang nyaho jati diri urang nyandung coba ge hayang nyaho jati diri urang nu asli nyandung beres nyandung mulai guys tuh deuleu setan datang nyaho aslina urang setan berarti padahal eta kiai tetep ku pamajikan di setan-setan tuh setan datang tuh eta nyaho aslina urang cangkilan kiai di setan-setan ku pamajikan atuh komo tukang karung mah bae juri geledegan. Aduh geus teu kuat pokona kanu jandung geus di setan-setan di juri-juri urang asli na urang kanyahoan ku ari oh berarti aing setan. Tah maleureun ngomong mah maleureun 3 bacem hiji jeung nu dicandung moal aya anggeus-anggeusna ti isuk datang ka sore datang ka isuk ge moal putus nomor kadua nu susah nya nyaritakeun ka susah moal anggeus-anggeus
nomor katilu nu gede hutang moal anggeus moal aya anggeus paeh bae eta geus. Nah hiji Allah tusiku bi syia. Nomor kedua bayangkeun lantaran indung ti mimiti ngandung ngalahirkeun ngurus nyusuan dan lain sebagainya datang ka onggong-onggong dan lain sebagainya tetap deudeuh da ka anak bae deuk ka mamana ge moal anak deuk ka mamana ge kela besi anak aro anak we anak maka instruksi ti Gusti Allah wa bil walidaini ihsan sing boga gawe hade anjeun teh ka indung bapa ihsan kalawan hade nu nyaat ulah nyentak ka indung mah ulah marah ka indung bapa lantaran nyana nu jadi sebab ayana urang ngemantak ridallah fi ridal walidain ridho Allah terletak pada ridho indung bapa ridho Allah ridho indung bapak ridho Allah moal ridho ridallah fi ridal walidain masyaallah. Dua nomor katilu wala taqtulu auladakum min imlaq kalakuan nomor kahiji baheula ku parmekah teh musyrik nu mantak cek Gusti Allah alla tusyriku bihi syai'a. Nomor kedua kaindung bapak teh sogol urang Arab mah nu mantak diinstruksikeun ku Gusti Allah wa bil walidaini ihsana. Nomor katilu kalakuan urang Arab teh mun boga anak awewe teh asahina sangkilang kukumaha ge tetep bae kunyana dibungkus sirup-irup dikubur. Atawa mun boga anak teh lantaran ieu kehidupan teh kurang pati mantap can mapan lahir deui ka dunia teh kubur besi ngabahayakeun ka harta susah nemantak instruksi ti Gusti Allah wahai urang Arab cek Gusti Allah mat sampaikan wala taqtulu auladakum min imlaq ulah rek ngabunuh anak kulantaran rempan sieun besi pakir kulantaran di dieu teh aya min aji imlakin besi pakir lain ngabunuh langsung dikubur bae kumaha kuari lamun digugurkeun besi pakir sarua bae membunuh ngaran atawa kuari mah azlu bae azlu di azlu teh artina begitu dek keluar cai bade cabut besi anakan emang kurang gitu lah can mapan ya besi pakir sarua jeung ngabunuh azlu eta. Nomor katilu ditahan ulah kena boga anak cukup 2 saja masuk kabeh lain kabeh cukup 2 emang kurang bayangkan coba orang kan hanya jadi karyawan yuk atuh kan pendapatan saya kan orang lah iya imah gecan boga iya motor gen kreditan kumaha lamun timbul anak deui ya pokoknya mau besi susah lah kadituna tah eta kos kitu teh ngabunuh ngaran dilarang ku agama kabeh larang ku agama mun sieun pakir azlu dilarang ku agama besi pakir mah sieun besi pakir mah kemudian atuh ayeuna mah kitu komo ngabunuh langsung mah menggugurkan besi pakir haram ngabunuh sarua bae aya nu ngabunuh geus kaluar aya nu ngabunuh di jero beuteung keneh aya nu ngabunuh tibahaneun sarua lamun elatna min imlaq besi pakir tetep pembunuh keneh bae ngabunuh keneh bae haram hukum. Emang na urusan rezeki kumaha kitu cek Gusti Allah nahnu narzuqukum wa iyyahum Muhammad bejakeun kepada kupar-kupar Mekah kunaon make jeung sieun pakir endahan dikubur hirup-hirup atawa diazu dicabut teu diasupkeun ka peranakanana atawa manehanana ditahan peranakana supaya ulah boga anak kabeh ngaranna ye nahnu narzuqukum kaula nu agung anu ngarizkian aranjeun kabeh wa iyahum jeung anak emang maneh kitu nu ngarizkian kaula nu ngarizkian
Urang makan kurang percaya ka Gusti Allah, kurang keyakinan ka Gusti Allah. Gusti Allah ngajelaskeun wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Al-Qur'an teh tepati-pati anu lempang kumalandang di luhur bumi kecuali Allah nu bakal ngarizkian. Wari aya surat ti bupati mun maneh jadi PNS bakalna ieu aya gaji. Eselon hiji sekian, eselon 2 kasia, eselon 3 sekian, eselon 7 sekian. Emang aya ge diayakeun bae lah pokona eselon 7 ge. Tah, eta berbagai golongan-golongan 1 2 dan sekian. Guru golongan hiji sekian, 2 sekian, 3 sekian. Eta keputusan. Tah, geus. Kuari diadukeun. Percayaan keneh ka Gusti Allah apa percayaan keneh keputusan bupati? Ternyata percayaan keneh ka bupati, padahal bupati ge menangieun Allah paeh saruanya lagi, tapi kurang percayaan ka itu. Aduh aing mah geus beusi teu digaji dek terus bae digawe pokona beusi teu digaji rempan aing teu asup di ngaguruan asana dipecat aing mah ke gaji eueuh. Aya ti Gusti Allah mah ieu acak Gusti Allah aing nu ngarizkian sia mah ibadah bae ka aing sugan boga kasieun henteu. Teu salat atuh biasa-biasa bae, tenang-tenang bae. Kalem-kalem bae. Teu puasa tenang-tenang bae. Tapi ku Allah dirizkian bae. Tah ieu urang mah percayaan keneh ka makhluk dibandingkeun jeung ka Allah. Nu mantak ipis jasa iman. Entek terus aya pendidikan tasawuf. Maksudna supaya keyakinan ka Allah teh mantep. Dididiklah supaya bergeser keyakinan teh ka Allah setik supaya pol ka Gusti Allah. Engkena boga pol ka Gusti ini berbagai bab, ieu keur bab rezeki bae polkeun ka Gusti Allah. Mandak lamun geus bisa pol ka Gusti Allah, ti eueuh ka aya nang Allah. Kuari aya diurus ku Allah. Rezeki teh ya geus ditulis memeh urang lahir. Geus maksum berarti kan geus aya bagianana nu bakal ka urang moal bisa ku batur, nu ka batur moal bisa ku urang. Andai kata ku kumpulan sadunya deuk meunangkeun nu lain urang moal bisa. Nu lain jatah urang kumpulkeun jelema sadunya supaya ka urang moal bisa. Nu bakal lain ka urang tarik ka urang moal bisa. Nu bakal ka urang tahanan ku sadunya moal bisa datang bae. Tah supaya keyakinan kos kitu abe mantep ibadah ka Gusti Allah. Iyalah tasawuf ngaranna. Mulai urang boga keyakinan ka Gusti Allah. Geus aing mah dagang moal, tani moal. Deuk ka Allah bae. Aya, teu masalah. Ai sesuai mah jeung kelas teu masalah. Ngan ai teu sesuai jeung kelas ulah. Cek pamajikanana ka. Pan teu ka warung, lah ka Allah bae pasrah. Ngojek atuh ka. Ngojek ge sarua atuh kurang pasrah ka Allah. Pasrah we ka Allah. Capoe dua poe. Kak, ieu urang teu dahar geus kumaha Allah bae. Kieu bae tuh ka aya geus kos kieu urusanana kakak-kakak tuh ka Allah kula mah deuk balik itu ulah balik bang. Manggodan atuh aing butuh pan ka sia. Tuh aing dibutuhkeun cek nyana. Aya di paraban teu. Eta aya paraban urusan Allah. Aya butuh urusan aing. Aing puyeng cek nyana ieu kakak. Kita kudu ngaji, dek nasawuf, dek norekat kudu ngaji, lamun teu ngaji cilaka. Kayak pendidikan khusus supaya mantep keyakinan. Nah, urang mun nyaritakeun keyakinan, loba macam-macam. Ieu mah carita nu luhur Abu Yazid al-Bistami lepas kutubul auliya ngan memehna nyana zuhud. Geus jadi raja zuhud. Kapanggihlah jeung Ma'rufil Qurhi. Assalamualaikum. Salam. Ai maneh datang ka mana ka zuhudan maneh cek Ma'rufil Qurhi. Cek Abu Yazid kieu ulama zuhud teh. Coba tanpa ayat terbersit di hati ngahayang-hayang boh usaha boh tani terhadap dunia bagus aya bae di dahar eueuh bae sobar
eta kitu kula mah sakitu cek marupil kurgi anjing kula ge kos kitu ambo cak Abu Yazid anjing ge kos kitu di negara kula mah aya bae di dahar eueuh bae nya sabar paling ngeleng eta anjing ge kos kitu berarti maneh mah zuhud ka karang datang ke kos anjing ya Allah atuh kudu kumaha kieu nu hebat ulah hayang kana dunya di mana aya bikin kebatur di mana eueuh sabar atuh pae cekeun ada kos ya berarti can kuat maneh tah jadi Ki Abu Yazid al-Bistami jeung Ki Marupil Qurhi eleh luhur dina zuhudna ku Marupil Qurhi lantaran cek Marupil Qurhi zuhud nu asli mah kos itu aya urang sakadar icip-icip bae sesana bikin ulah datang ka diendekeun di iman eueuh sabar deuk sabaraha poe bae paeh geus bagian ti Gusti Allah kuat teu maneh kitu lamun mah teu kuat cara tadi aya di dahar eueuh sabar aya mah di dahar sakayang eta mah anjing ambo cek Abu Yazid al-Bistami wah taat kula ka anjeun ngaguru nu mantep tak kurang lamun ka Baghdad aya kuburan Abu Yazid al-Bistami Marupil Qurhi mah misah Junaidil Babagis Sisri Sikti ngahiji gitunya Abu Bakar Shibli misah ka Baghdad jadi kabayang kuburan-kuburan kutubul aulia Masya Allah aya deui jelema ibadah ka Gusti Allah lepas tina segala dunia sapoe di gunung mah 2 poe 3 poe geus mulai rada kaluar ke sangtis 4 poe geus leuleus geus kicep 5 poe geus rada ngalungsar ngadoa Gusti pancena jak Gusti mun yakin bakal dirizkian pancan aya nu mawakeun keneh bae cak Gusti Allah ta eta siapa ibadah zuhud hayang aya nu mawakeun tolol ulah piceun eta piceun teu geus hayang nu mawakeun mulai ka 7 poe geus leuleus jasa ngadoa deui Gusti abdi mah teu hayang dibawakeun ku makhluk hayang dibere langsung bae ku Gusti cek ya mun sangu-sangu mun roti-roti langsung di Gusti ulah make makhluk mah enggak saya kadalapan teh can aya keneh panten telat amat cenah kaburu pae hasan aya Gusti ka 9 poe ngadoa bari ngedeng Gusti iya ka makhluk mah dengan ka Gusti mah pandap nyantel terus ieu mah geus teu daya teu upaya ieu mah abdi mah ieu asalna sapoe ieu ku Gusti teu dikiriman abdi mah paeh tapi kumaha Gusti bae endahan kieu ilhamna ti Gusti tek rizki maneh poe ieu aya ngan maneh kudu ka kota leupangna geus teu kuat deuleu ku maneh kaluhur di deuleu tuh geus dibukakeun kasak berarti di deuleu di Lauhil Mahfuz bener rizkina aya di kota bakal numere ngan nyana kudu ka kota lain ti kamari ada aya keneh tanah enggak itu kuatnya saya kulantaran tulisan ada di kota ya oh nyana ngorandang ke kota ngorandang ke kota datang oge ka kota sejuk di kota kieu bener teu kebal teh aya nu mere sangu sapiring cai na sagelas gegeran di inum di dahar itu seger alhamdulillah ngadoa Gusti pan Gusti mah maha kawasa atuh endek kadatangkeun rezeki mantak naon di gunung di leuweung kudu abdi ka kota capek ieu make kudu ka kota keneh bae haju eta make leungeun manusa tah abdi nu teu resepna mah hayang langsung ti Gusti gedebug kitu tah mun roti-roti bug ka handap emang pikiran urang ge kos karar itu eta pikiran urang teh majar urang mah ibadah teh kos kitu cek Gusti Allah di mana encan wajar jadi wali aing ku ari mah ulah wakazuzuhudan ka leuweung cek ngana maning mondok heula bae santren tangan kiai
can kailmuan ku sia ilhamna maksudna kos kitu teh ulah waka kholwa ka gunung ka leuweung lantaran ilmu kurang moal saimbang ke lain jadi wali mikung sia ayeuna neangan heula guru neangan nyana guru kebenaran eta lah di antara dua Buya Yazid al-Bistami Syekh Ma'rufil Qurhi. Jadi ngaguru deui teh teu bisa nu bodoh mah di bawah zuhud teh teu bisa. Nu bodoh mah pan ari anu pinter mah rezeki mah geus dibagi ke kilitrikan mah ke kilitrikan bae tetep jatuh ai lain encan wayah mah tuh tetep teu bisa. Boro-boro jauh nu geus di bibir ge ai lain bagian urang mah kapan ku kotok jago dipacok sok. Tinggal urang we naleungkeun ye sia geus di bibir aing da kan. Urang keur ngadahar jagong aya kotok jalak. Eta mah percis teh mah kos calo duit mentaan ku babaturan set atuh lain milik ulang motor lain milik urang dibawa ku pamalingan. Nah ige supaya teger dina ilmu urusan kazuhudan masantren heula mantak moal bisa jelema diangkat jadi wali lamun teu masantren moal bae kan jadi kumaha kajeun teuing nya di Trisakti di UGM misalnya yuk kuliah, mana selain kuliah deh kuliah lah pokoknya guys. Di mana tuh di IAIN misalnya terus mal bisa. Lain jurusan kawalian tambah hanya ilmiah. Jangan praktek lah kudu di pondok pesantren. Jurusan, ilmu kawalian sekolah. Tetap kudu mondok. Ya bisa. Yana guru kaditu kaki Ma'rufil Qurhi barang datang cek Syekh Ma'rufil Qurhi ahli zuhud bantak datang ka dia aduh aing nanaon encen ge ngaguru geus disebut bantak aing sia di leuweungnya hampir paehnya sia ngadoana teu beres bisa kanyahoan abdi ngadoa teu beres Allah bebeja ka aing amoh sakit luhur abad sih mau parah urusan ada jeung Gusti Allah aboh murigak bulunya lagi murigak bulu tapi tetep can percaya cakena nya Allah ngobrol jeung nyana urang lamun nyaritakeun kawalian teh kos kitu jadi kadang-kadang hayang seuri kadang-kadang oh ya eta pendidikan apa gitu can percaya coba aing dek mempercayakeun aku supaya aing yakin. Ternyata di luar gegerentesan eta kos kitu tah. Oh, cek sama dogeun teu percaya ka aing. Murid. Berangkat. Ayo. Dek ka mana? Ngayakinkeun, sia teu yakin ka aing kan? Pan kanyahoan. Buki sieun bae. Ayo. Ndek ka mana? Ayo tuturkeun. Sok loba omong ulah mata tanya. Ayo aing boga babaturan. Oh, datang ka ieu mah babaturan. Wow, sono. Biasa adu tangkep lah. Wow, atuh. Kedatangan ku Ki Ma'rufil Qurhi poharnya seueur. Cari. Terus dibagiakeun cai, kopi dan lain sebagainya. Ke ulah ka mana? Dahar. Akhirnya bener sate. Dahar ti luar nu boga imah Syekh Ma'rufil Qurhi jeung murid anyar zuhud bantat teh dah cek Syekh Ma'rufil Qurhi dah ka muridna kan lamun can izin ti guru moal dahar begitu Syekh Ma'rufil Qurhi ngadahar sate hiji ngahanum lagi didelekeun kuduaan pan teu di daharnya ngan hiji doang dikuyah-kuyah ku Syekh Ma'rufil Qurhi endah dikadoakeun ke sekolah bade pamit bae sok dahar-dahar kula pamit atuh geus pamit tinggal nu duaan urang cenah ieu ngadahar sate sakilobana ai itu teu ngadahar urang ngadahar dilojokeun ieu pan teu beres sih berarti sate
teu beres ya kajian kuku bahagia sebab Syekh Marufil Qurhi mah lamun beres mah sok dahar bae. Coba urang tes datanglah ke tukang sate. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ieu sate kan geus dibayar. Oh masalah sakieu teh. Mena nang ti mana? Menang meuli. Nu bener ya. Bener dang meuli. Nu bener ya. Urang mah lain lalagan urusan mayar 2 kali 3 kali masangan deuk dicek. Ieu embe naon nu sabenerna? Pan bisa marah gitu. Kula ya kula. Kadatangan guru kula Syekh Marufil Qurhi kemudian dahar. Hadi eta satena kunyana diicip-icip ngajeng balang ke teu mungkin lamun ieu teu bermasalah. Masyaallah. Hampura cenah kula can tukang sate. Emang kurang gitu. Embe paeh ku kula di sate. Cak anu bantat juhud teh nyahoan kitu cenah tah. Guru urang embe paeh teh embe nu teu dipencit di sate ku kanyahoan. Pan urang mah eta mun lamun urang mah terus teh ya urang kadar bangke kan. Tuh. Atuh pan ieu bangsa beungeut-beungeut ku sate teh jangan apa. Atuh teh jangan urang biasa bae. Dek bangket teh naon pokona mah 15 tusuk. Aduh, atuh Bambang teh kudu gitu ka tukang sate teh hampura geus pokona jadi kulah yang gede untung aya embe paeh anyar kanyahoan lah geus bisa teh bae. Guguran datang ka Syekh Marufil. Waalaikumsalam. Dek nyaritakeun embe paehnya. Ceuh, pan geus cahudi bae. Tah teh cak muridna teh, cak muridna. Mama, geus kula yakin ka mama. Yakin jasa geus kula bakal ngaguru jasa deuk ngaguru lantaran geus yakin jasa ngan ieu bae eta nu ngabejaan sa Allah. Maksudna nu ngabejaan Allah teh kumaha? Aya atuh atuh mah aing mah ngobrol terus jeung Allah. Oyang cenah aing. Kos kitulah kutubul aulia. Lumantan geus hese jaritakeun ada. Nyana komunikasi terus bae jeung Allah. Menginum sangat dibejaan ku Allah dahar dibejaan ku Allah antara halal jeung haram menang ti mana dan lain sebagainya. Tementak sok aya ngahuleng bedek dahar ge kieu bae. Engke beusi di lembur urang anu ngahuleng kieu tah. Bawa ka grogol eta. Edan anyar eta. Ayo sekelumit nyaritakeun tentang wali Allah pohara jasa. Nu bodoh masa dek dijadikeun wali bodoh. Mantak mun hayang urang diangkat boga derajat tetep kudu basantren. Teu bisa tuh basantren. Cenah masantren modern, teu bisa. Masantren modern lain ulah teu sekedar ilmiah jangan ramekeun negara, urusan politik, bae jurusan-jurusanana urusan agama. Ngan endeup ngajurus ka darajatna salapi, teu bisa di modern. Lain ulah modern teh ngan sebatas beung. Naon bedana jeung SMA? Jeung SMA jeung asad dan bedana. Sarua tama ngan beda ngaran dong sanawiyah. Eta doang beda da sakit sarua jang derajat tetep ngantren. Ieu beusi sing hade di lembur-lembur urang aya anu nurun-nurunkeun ilmu-ilmu kawalian tanya masantrenna di mana heula sabaraha taun masantrenna sebab moal diangkat jadi wali lamun teu pinter moal anti jasa. Hiji alla tusyriku bihi syai'a. 2 wa bil walidaini ihsana. 3 wala taqtulu auladakum min imlaq. Yakinkan nahnu narzuqukum wa iyyahum. 4 wala taqrabul fawahisha. Ulah sok gadeukeutan bangsa fawahis kabair zina deket bae ulah komo zina. Nginayahan kana cacak-cacak deket ulah tu komo zinahna. Kitu keneh pemabokan, kitu keneh perjudian. Ma zuhara minha wa ma baton tegasna nu lahir nu ebreh wa ma baton jeung nu samar. Ari karena Allah mah pasti bae sieun. Pan aya nu kieu ye, jelema teh anu kieu. Aya anu wani nonton orkes teater. Lamun eueuh sasaha. Lamun aya sasaha mampu. Aya nu kos kitu. Anu wani aya saha eueuh saha wani bae. Waduh eta mah geus mempersiapkeun diri ka neraka eta mah jelas. Ieu mah dideuleuh geus ka anu eueuh teh we anu eueuh teh. Oh, aya moal emang bener loba nu wau ih. Lamun aing nadi ditu mah di Pandeglang nu wau aing daek nonton orkes. Aya di dieu mah mun pan aing di ustad-ustad ku batur ih.
Iya, usah ada teh kiai, mah aku nonton orkes. Tapi lamun di Pandeglang aing nyumbang lagu guys, pokoknya mah. Ya Allah. Tak eta teh kos kitu neraka kene sebab nyana berarti ninggalkeun maksiatna lain lillah karena manusia. Tuh, gitu kan. Nonton TV teh aya di loba jelema embung, mulus kieu bae. Haram. Giliran mah di kamar kieu bae. Seorang tenang sorangan bae di kamar blontak kiai tolol. Jadi ayo mazharo mah bener bisa dijaga wa ma batonan henteu gitu. Edi dulu loba jelema mah mun ka HP ge haram ya haram eueuh jelema bae. Eta loba teh kiai nu kos kitu loba teh kiai loba. Bangsa pengusaha mah geus teu kudu kikituan mah geus ngajebur tah teh heula. Ieu mah kiai. Aya di loba jelema aya murid embung tapi sorangan bau. Tak eta henteu wa mabaton. Mazhar berkurang lillah berarti. Mun kadeuleu ku masyarakat nya ngajaga mun sorangan mah henteu. Tah eta cilaka tah bakos kitu. Ieu mah wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Nu ebre nu samar ditinggalkeun ku nyana lantaran sieuna lain ka makhluk lain ka manusia Allah berarti keur lobaan keur sorangan akur bae nu dipake ka sieuna Allah sedangkan Allah mah neulekeun teu neulekeun godim Allah mah sugan aya nundutan la takhuduhu sinatu wala nah teu pernah sare Allah teu pernah nundutan acan urang di bos mah bisa. Bah bos keur nundutannya, jelak bae. Tuh, guru keur deuleukeun nya, ayo ngarokok bae ngaji los. Teu masalah teu kadeuleuh teh kana teh. Teh eta mah lain ka Allah kan kos kitu mah, ka guru, ka bos, itu mah teu ikhlas. Kalimah wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bil haqq. Ulah rek ngabunuh maneh kawa-kawakan sebab baheula di Arab mah teu meunang salah saeutik cekel bunuh kumaha kahayangnya bae ngaganggu ka nyana bolo nyawa teh murah baheula mantak instruksi ti Gusti Allah aturan ti Gusti Allah ieu nu liba nu jelas terakhir wala taqtulun nafsa ulah rek ngabunuh awak-awakan allati haramallah nu ku Allah diharamkeun illa bila kecuali hak mangga model kumaha ngabunuh deui qawad diarana atawa murtad nyana kafir ba'dal iman murtad bunuh mun di negara Islam ku ari nu murtad bunuh mana deui rajul muhson tak iya ya kudu diranjam jelema zina sabada muhson zina ba'dal muhson aya ge bunuh sarua bae masyaallah nyana nikah biasa halal kemudian sanggeusna merasakan nikmat ndak ngarasakeun kitu ngaranna jima hasil halal waris zina jeung nu sejen ta eta teh wajib dirajam paehan eta mah hak masalah tah manukos kitu ya na inu limadzalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun zalikum tayyinu lima tadi nu geus dicaritakeun wasakum eta Allah marentah ka aranjeun kabeh la'allakum taqilun supaya aranjeun kabeh berpikir awas nu lima ieu alla tusyriku bihi syai'a nomor kedua wabil walidaini ihsana nomor katilu wala taqtulu auladakum min imlaq nomor kaopat wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan nomor kalima wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq nah ieulah nu kudu diperhatikeun bener-bener lantaran ieu nu keur kumalandang di Mekah saat eta nu dilaksanakeun ku kaum-kaum kufar la'allakum taqilun coba berpikir nu lima jelas nu opat ieu mah nu make perjalanan khofi mana wala taqrabu malal yatim wallahu a'lam